akhirna wis oge asana teh dicapai pusanya jantan lapar. Anjir tampoang wae atuh hade tampoangan hidup agem. Ih anti mah tong gitu atuh terus abdi balik we semantan badan kurang heula. Ayo Pan. Balik ke sebelah, jalan ngalir awe. Rencana atuh mah barunya bisa aya nu ngalian. Terus tuh kan jangan atuh emang kok nanti aya mudah-mudahan. Dasar tuh. Segala kan kan anu memang abdi. Ini rame itu atau coba yuk. Yanti Fatima, Novi, Irfan jemput duluan wae. Mohon, Zaki mana Fan? Buka tadi mah ngajak gue sekarang, tapi lupa kemana. Oh gitu. Irfan, Ajeng kemana wae di pelarian di payunan gerbang teh aya. Punten tadi abdi sareng Novi. Tos biasa sasarangan yeuh. Terus, tos lah, jantan ngomongan teh. Jantan atuh, ayo. Ayo, abdi di payunnya no. Oh iya mangga. Ayo sadayana abdi di payun. Mangga. Hayu orang sarang uihna. Hayu, hayu. Ya, CF. Ih, Pi, ulah mincen minta tinggal jalan aku. Nah, aku naon? Kadana mincen di meja sapa sama jalan sepatus gitu. Lebih ah. Ya ampun, Novi di warga santainya. Mohon. Kitu atuh kapayun sapatos kitu deui nya. Mohon pami emutnya. Terang tuh kami jadi sana teh dicepet Saryanti. Ada yang jenuh sana. Sponsor anu nyarios sareng deui jadi kan ketua kelas. Terus oke nanti makina jantan alhamdulillah sering paduaan. Anu nu dicaket mah anjeun sareng Irfan. Ari Fatimah abdi sareng Novi Mahmur rencana. Mun tapi resep kan. Atas daripada nyaris kematur mending diajak yuk. Kapan anjeun anu ngamitan? Anjeun mah sareng Irfan tapi bade ngedapat masalah. Abdi oge teh tiasa no bade nempangan patang kahulu dan teh perkawis estu basket dinten enjing. Pan tiasa angka tuh Pan. Abdi atas janji no. Nyamun sawios abdi ngagarawe tapi ngagawe naonnya. Lah, menawi teh ngajak ate pas kuningan bade ngagara naon. Gorengan kaos juga namanya. Novi sana sih. Mana? Tuh, anu itu katingali kan. Nah Novi teh micen runtahna hante dina tempatna. Kan kemarin nembe ditegor terus anjeunna janji moal ngalakukan eta deui. Emang kamari oge gitu. Nuhun. Atau sedang mendengar emang sepatah gitu. Nuhun, tapi kan eta teh naon za kumaha ya supados kitu deui. Kumaha pamili badantenkeun heula sareng nu sanes. Wah, sinarieun anjeun pinter. Cobi nyarios sakali deui. Ha, Langsung ka kelas we yuk. ayo. Hari Novi kita kunaonnya mendisesa di wartosanana. Emangna kunaon di situ? Tadi abdi sareng Zaki ninggalin deui Novi pamingkeun rentah teh hante dina tempat sanu sakadahna. Ya sigana mah parantos sifatna kitu panginten. Nuhun, tapi dina wartosan deui aku tong diantep. Kumaha pami urang milarian cara supados teh Novi kapok. Tah, kumaha carana? Tah kumaha pami urang badantenkeun. Abdi kagungan ide ya. Coba sapertos kumaha? Kumaha kami Novi teh tong direncangan deui. Kumadi anjeunna mah sok micen runtah tara dina tempatna. Is tong kitu atuh.
Sawios panginten kan sanes bade dirusuhan teh direncangan hungkul supados Novi teh ngaraos yang sikap kitu teh awon kayak Irfan anu merenya ho kan Novi saran meyakinkeun Novi meh teu biceun untah di mana wae. Nah janten ka abdi. Atos teu king protes geuningan we nya. Saya pisan nuliskan pisan geuningannya. Kumaha carana? Ya supados Novi tiasa yakin. Emutan we nyarana. Kumaha kami ngawitan ti dinten enjing we nya. Pan biasa nganter abdi jajan teu sepantenan aya anu bade dicarioskeun. Bade nyarios naon? Tewe muntos jajan. Janten Novi teh bade nyarios naon? Nah hanya anu sanes teh si Ganu Alim pamit caket sareng abdi. Sumber aya nama asal laki kita tinggali ngobrol sareng sanes teh. Muhun kami abdi dongkap lu sanes angkat. Oh abdi mut aya nama. Emut naon? Janten sababaraha dinten ngaparuker pas menuju ngempel. Aranjeunna teh nyarioskeun kabisaan anjeun anu somicen luntah henteu dina tempatna. Iraha saemut abdi mah henteu ih. Basa anjeun anu jajan tapati mah teh nyarioskeun anjeunna teh kirang resep kana kebiasaan anjeun anu eta. Nah aranjeunna teh nyarios pami anjeun sesapisan di wartos sanana. Naha aranjeunna teh janten kitu kumargi abdi sok micen runtah henteu dina tempatnya kitunya. Memang resep di eta penyebabna. Abdi kadung ih kumahanya supados nu sanes sajan kana rancangan abdi deui. Kumaha pami anjeun nyarios kanu sanesian anjeun janji moal ngalakeun hal eta deui. Perkawis anu saneskeun ke abdi anu nyarios. Harusnya bantosan abdi. Mun percanten we ka abdinya. Purasen ieu Novi bade nyarios saurna teh. Bade nyarios naon? Abdi nyuhunkeun dihampunkeun kumargi sesa di imutana yen hal eta teh saleresna awon. Abdi oge kaduung kumargi sok nyicun runtah henteu dina tempatna. Abdi janji moal nglakukeun hal anu kitu deui. Anu bener, kesiga kemari cariosna hungkul. Tenang abdi jamin Novi moal sapertos kamari deui. Nya atos ayeuna mah urang saling ngahapunten, hawartos oge tos sabarahana dinten teu aya anu sabarang ngarencangan. Sumohon abdi oge nyuhunkeun dihapuntennya. Tak kitu atuh. Atur nuhun pisannya pamit deui dikieun mah panginten abdi teh masih tetep we pamit micen runtah teh henteu dina tempatna. Atur nuhun pisan nya Pan. Parantos ngabantosan abdi kanggo nyangkinkeun nu sanesna. Munov sami-sami. Hari kita bekerja. Hey, saya lo guys. Jangan nyarios kan. Ayo belum selesai. Tara, kamu itu gak kerekam. Jakarta bade Halo Nadia, hari ke berapa ini guys? Hari ke berapa? Halo kelas Pak Ayub semuanya. Halo. Banyak banget. Udah kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud